Unggal poe teh bingung we mikiran menu masakan. Heeh, salian teh bingung mikiran duit, ayeuna oge bingung mikiran masak naon unggal poe teh. Ah? Heuh da uni imah na babari bosen, ayeuna dibere sayur wae bosen, dibere teri wae komo deui. Geus we ayeuna mah rek masak asin jeung tumis walu, tuh ieu teh asin, asinna teh dadakan, ieu mah tuh meunikat gurih keneh, giringih, mantap pokona mah jeung sambel teh ieu teh asin tawes kitu nya teu lepat manaminana teh. Ieu teh tatanggi anu osok resep mancing meureunana seueur wae meunangnana teh entos we diasinkeun cenah matakan ieu mah meunikat mantap kieu atuh da rasa-rasa lauk geuninganannya. Da ieu mah buatan orang lemur atuh da matakan teu dipengawetan meureunana matak meunikat payu we rewak-rewak we tiap dagang teh. Cibana murah atuh da 10.000 teh tilu oge meuni baradeg tinganan. Eta oge ngagoreng hiji teh kuat kanepikeun ka sore atuh kadang aya keneh hulunana teh. Lainnya lamun bapak-bapak anu harobi mancing tapi menghasilkan menghasilkan jadi laukna bisa dijadikeun pausahaan kitu dijual-jual kieu mah nya meureunana pamajikan teh moal matak cemberut nya. Da meureunana pemasukan aman kitu lain sakedar ulin-ulin wae. Pan ayeuna mah lolobana geuningan anu mancing teh mancing we jang karesepan manehna. Pamajikan larlur cul jeung budak meureunana henteu diusahakeun manehna hobi mancing, mancing we meureunana. Matak pantes we meureunana loba anu pamajikan amekan oge peda salakina beuki mancing teh kitu meureunana nya. Matakan alus ieu mah tatangga abi mah mancing teh meunang wae cibana diolah deui jadi asin jadi kan meureunana boga penghasilan. Heuh da sebenarnya mah usaha mah asal kudaek jeung kreatip nanaon ge da bisa jadi duit zaman kiwari mah. Inget zaman baheula abi keur sok jualan gitu COD naon we ku abi mah sagala di open PO dikirim-kirimkeun nepikeun ka imah. Alhamdulillah nih nya sagala teh jadi duit ayeuna mah. Nepikeun ka huni-huni atuh ayeuna mah ku abi dijajabkeun heueuh keur mah barang langka deuyanan nya. Jeung dagang mah kanan kudu apal momentum jeung kesempatan. Ciga ayeuna encan usum rambutan, terus urang teh dagang rambutan erek dijual sabaraha wae oge bakalan payu. Abi oge pernah coba keur can usum rambutan, ari taeun abi teh meunang rambutan ti Jawa, heueuh bos anu salaki gitu. Ayeuna di open PO-keun dihargakeun sabaraha coba, 30.000 sakilo da rewak atuh deupikeun ka 3 karung beas. Wow! Heuh da dijual 30.000 sakilo ge da di dituna ge mahal meureun da can waktuna panen. Tapi kan ari ku langka mah meureunana jadi pada hayang encan anu nyiram pan kitu kieu kudu keukeuh geuninganan hayang. Matak ari nu ngaranna dagang mah kudu kreatip, urang teh kudu ulah kaelehkeun ide. Tuh ieu teh geus beres we masakna mah ahkeun we gerohanana mah engke deui mending geus nyeri cangkeng.